Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, eling. Didoakeun nu ngajawab salam mudah-mudahan euih ti dieu sing narasib nincak tanah suci Mekah Madinah. Nu teu ngajawab salam oge sami euih ti dieu sing nincak imah. Amin. Kaditu. Terus urang ngadoa siap. Mudah-mudahan nu ngajawab salam didoakeun nu katirisan sing marenang jodoh. Sebab ieu nu hadir aya randa, aya parawan, benar? Aya randa, randa ge ngeureuh ngaji. Ngeunah. Melak iwung sisi leuweung diseboran make cai bilih tadi keur malaweng ajaran sakali buka dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah wa qala ta'ala aidan walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim
Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad. Sing kompak supaya orang menang syafaat pertolongan tisang baginda Nabi besar Muhammad. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya awwala lailatin min rajaba ahyallahu qalbahu idza matatil qulub. Wa qala Ibnu Malik wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al munfasil. Angkat pandanganna, angkat, siap. Urang ngadoa siap. Terus sok angkat pandanganna. Nu teu diangkat pandanganna eta ciri gejala setruk. Mumpung teu setruk, siap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wali masyaikhi wali masyaikhina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika walhamdulillahi rabbil. Sok ikuti sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni wa min dzurriyyati muqimas shalah. Allahumma ij'alni wa min dzurriyyati muqimas shalah. Allahumma ij'alni wa min dzurriyyati muqimas shalah. Coba. Allahumma ij'alni wa min dzurriyyati muqimas shalah. Sok ulangi. Alhamdulillahi rabbil. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu doa turutan ibu-ibu ya, ting budak manteg ya. Ieu doa dina kitab I'anatut Thalibin juz kahiji. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. So ulangi. Bismillahilladzi la. Tah eta teh doa sataranjang. Kanaon? Doa muka baju. Samemeh uka aju uka alana uka utang uka cang. Coba baca doa nu bieu. Bismillahilladzi la ilaha illahu, supaya aurat urang ulah katingali ku mata jin insya. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari rukun hadir. Ayat 2. Cek orang Ciaruteun ilir. Kahiji cicing. Kadua tong lelempangan. Hari rukun hadir. Ayat 2. Cek orang Ciaruteun ilir. Kahiji cicing.
Kadua tong lelempangan. Janji. Awas. Loba jelema diuk tapi teu deukeun cicing, benar? Loba jelema diuk tapi ngobrol, benar? Loba jelema diuk tapi ngomeh HP, benar? Nu mawa HP sing loba kuotana. Sebab ayeuna mah zaman selfie, keur ngaji selfie di kuburan, di gunung, di sawah, di pantai, di WC. Nah, motor NMAX. Motor naon? Aya motor N, aya mobil Grand, lucan aya mah motor Entol. Gara-gara apa tuh motor liwat? Teruskan. Ya mau ke mana-mana, iya. Terus ke mana? Terus. Awas. Loba jelema diuk tapi teu deukeun cicing. Cicing maneh. Benar tak? Nah, iya konsep hadir ya nya. Awas. Cicing dah, cicing. Mun ribut mending keluar. Cicing. Pertama-tama dan tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada malam Senin yang berbahagia ini tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lafaz alhamdulillahirabbil. Maca alhamdulillah sekali ka Allah urang bakal diberi pahala ganjaran ku Allah sebesar 7 lapis langit 7 lapis bumi. Hebat tuh. Karena urang tandana syukur ka Gusti. Di saat kita diberikan nikmat besar ataupun kecil, tetap kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Banyak sekali hamba Allah, umat Rasulullah yang diberikan nikmat oleh Allah, tapi sedikit bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maca alhamdulillah 2 kali, insya Allah ulang bakal diberi surga ku Gusti Allah. Harayang teu ka surga. Hayang teu ka surga. Siap teu paehna. Asup moal ka surga lamun teu paeh heula. Pertanyaan abdi, mending paeh ayeuna langsung asup ka surga, mending 10 tahun deui paeh tapi can pugu asup ka surga, mending nu mana? Yuk paeh kabehan yuk. Siap kabehan paeh siap. Aya deui sekopi. Tadi NMAX. Mending maut ayeuna langsung asup ka surga, mending 10 tahun deui tapi can asup ka surga. Oh, mana mah memang nage. Mudah-mudahan orang sing maot anu husnul khotimah. Sadayana urang muji tasakur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan anugerah kanikmatan ka urang sadayana terutama nikmat iman sinar Islam nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi urang sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin wa tabiina urang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana singkat sapatan, singkat tulungan ku sang baginda Nabi besar Muhammad. Pikeun memperindah suasana yang mulia di tempat yang mulia dengan acara yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Yuk kita bersolawat kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Siap? Saur malaikat Jibril, lamun ayah hamba Allah umat Kangjeng Rasul di alam duniana daek sering maca sholawat, maka ku aing bakal dijingjing eta jalma apabila menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah. Saur malaikat Mikail,
lamun eta jalma di alam dunyana daek maca sholawat ka sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cek malaikat Mikail eta jalma bakal ditiup bakal dipasihan kabungahan samemeh mautna ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saur malaikat Israfil, lamun ayah hamba Allah umat Kangjeng Rasul dawam bersolawat kepada sang baginda, cek malaikat Israfil eta jalma bakal ditiup ku aing langsung ke surga Allah. Alhamdulillah ya rabbil. Saur malaikat Azrail, lamun jalma daik maca salawat di alam dunia, insya Allah apabila dicabut nyawana ku aing eta jalma bakal genah. Alhamdulillah ya rabbil. Siap maca salawat, siap. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik. Doakan abdi sing sehat, sing kuat, kudu karunya panitia. Ayeuna makan usum ceramah, jadi sona kudu hebat, hampura. Salah iya mantepnya. Jadi penceramah teh ayeuna teh cara lape. Tapi teh capek aya ngitung duit. Capek ge keur kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Raqqat aynaya syauqan wa riqaybatan fataitu ila habibi fadaya qalbu rizqan salla ala Muhammad. Assalamu Go berkana
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Master seremonial, pengatur waktu, pembina acara, protokol, mudah-mudahan dia protokol Al Ustadz Andri sing barokah manfaat. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, tur barokah. Hai protokol TMC benar. Ari MC teh singkatan, ari MC teh mingpin cacahan. Naon cenah? Mingpin disingkat teh protokol. Ai nama jadi MC teh mingpin. PHBI peringatan hari besar. Cilok aci, Cireng aci, Cilung aci, Basreng baso, Cimol aci dicem, Baslok baso, Lucan aya mah nu dagang cidu. Besi dieu urang Ciarutun ilirkun dagang naon, dagang ciduh teh aci diset. Lamun aya ibu-ibu bapak-bapak gede awakna ulah sok disebut gendut. Nah, iya jan kalah ka YouTuber. Ngaranna Haji Sofian, ditamahan ku abdi Haji Sofian Gojali. Ari Gojali teh golongan jalma itu. Tepuk tangan. Si Akang mas abah kenal deh. Akang. Pak. Cager. Sana min. Norman. Apa komarun sidadan nabi. Alhamdulillah. Insyaallah Bapak Komar ku abdi rek di umrohkeun. Nyapanya? Haknya umroh. Hayang umroh gratis Pak, hayang umroh mayar. Lamun Pak Komar hayang umroh gratis, tiangan imah ceuum jeung ceroh. Jadi umroh. Tepuk tangan untuk Pak Komar. Ya, ieu mah contoh sing barokahnya Pak Komar boga anak dua, nu hiji si Abbas, nu kadua si Kokom, jadi singkatan. Pak Komar boga tetangga, boga anak dua, nu hiji si Ipan, nu kadua si Cici, jadi Pan. Boga anak dua, nu hiji si Erat, nu kadua si Tatang, jadi Ran. Singkatan. Zaman singkat. Jadi lamun ayah bapak-bapak, ibu-ibu gede awakna ulah sok disebut gendut. Panggil ibu Gojali, bapak Gojal, ari Gojali teh golongan jalma lin. Mudah-mudahan nu lintuh sing ngabegangan, amin. Nu begang sing ngalintuhan, amin. Ya Rabbal Hadratil Mukarramun, para alimin ulama, para ajengan, para kiai, para asatid wal asatidah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim, para tokoh agama, wabil khusus Bapak Ustadz Andri, oke wabil khusus Bapak Ustadz Ateng, nuku beribadas dihormati Bapak Ustadz Bagus, oke nuku beribadas dihormati Bapak Ustadz Uci, nuku beribadas dihormati Bapak Ustadz Asep. Oke para ustadz para kenu lainna, wabil khusus gue beribadas Kiai Haji Dadun anu pasir nangka Jasinga. Oke anu tadi penceramah Neng Ustazah Rindu yang begitu panjang lebar, yang begitu ceria dan semangat. Yuk kita doakan semua para ustadz, para kiai, para ajengan. Siap mendoakan para ustadz, siap mendoakan para kiai. Butuh teka kiai, butuh teka ustad, sing jujur butuh teka ustad. Namun aina ibu bapak hajatan ayah kamawatan ustad kiaina teu datang, sedih teu?
Lamun teu mere amplop sedih teu. Sedih. Alhamdulillah. Atuh sedih-sedih teh merege. Sing jujur. Butuh teu ka ustad. Butuh teu ka kiai. Yuk orang doakeun mugia para ustad para kiai panjang umur sehatur barokah. Amin. Dijembarkeun milik rezekina anu salanu halal anu barokah. Moga-moga para ustad para kiai can munga haji ataupun umrah sing nasib umrah salang munga haji. Amin. Ya Rabbal. Maka cek Ibnu Malik dina kitab Alfiyah wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayaji al munfasil. Orang Ciaruteun ilir samemeh ayeuna ngahormat ka ustad ka kiai nu jauh, hormati heula ustad kiai yang ada di kampung kita. Siap? Sebab orang boga pangabutuh teh lain yang ke Yusufan di orang cemplang pasalean pamijahan, tapi nulis teakeun teh Ustad Andri benar, Ustad Asep benar, Ustad Bagus benar. Eta nu diteakeun teh. Wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayaji al munfasil. Cek Ibnu Malik samemeh ayeuna urang ngahormat ngagungkeun ka ustad kayak gitu jauh, hormati heula ustad kiai yang ada di kampung kita. Insya ngariung ka kiai aya nu maot, ngariung ka kiai aya nu maot, ngadikeun mayit, ngadikeun mayit, bungkus mayit, nyolatan mayit, nguburkeun mayit, ngagotong mayit. Ayo wae ka kiai. Bagian ngagotong mah ulah ustad ulah kiai. Pasrahkeun ka ente Haris, tepuk tangan. Mantap manehna mah, gede kumisna ge. Alhamdulillah. Wabil khusus nomor kedua cek Ibnu Malik, ibu bapak samemeh ayeuna putra putri urang can siap pasantren kanu jauh, anterkeun heula ka ustad, ka ustazah, ka kiai yang ada di kampung kita. Siap? Siap? Karena lamun ayeuna indung bapa jeung anak tara ngaji, ieu anak urang bakal belegu, anak urang bakal cilaka, anak urang bakal som. Lamun ayeuna indung bapa jeung anak tara daek ngaji, ya gunung bakal terjadi meletus. Bukti nah di Turki geus terjadi gempa, di Cianjur geus terjadi longsor, di mana di ayeuna di Aceh benar. Terutama nu paling bahaya ayeuna teh loba kabongkaran parabot. Parawon. Kajen salageda urang mah keur ngad. Yang penting ngaji mah bisa sedekah. Dua malih salah. Siap seri siap. Siap seri. Jelema anu beki seuri insyaallah bakal awet ngora. Jelema anu tara seuri insyaallah tereh koet. Dulu tamane sah. Siap seuri siap. Kajeun teh hayang ge. Hihihi. Ari haha teh hanapeun bujal, hihi teh hideung hanapna. Kajeun teh aya jelema bule bodas hanapna mah. Astagfirullah. Aya deui itu motornya. Aya mah motor beat. Dibacana beat. Sagala enak disebutannya. Kapan kieu aya ceramah sisi jalan mah. Sagigi rehe alhamdulillah. Siap seri siap. Hahaha. Hihihi. Haha teh hanapeun bujal hihi teh hideung. Aya deui aya dina HP bikas bikin kesel. Masya Allah, geus loba ayeuna mah zaman singkatan. Mudah-mudahan ieu nu hadir sing cager. Ari cager-cager teh cara gerak. Ulah jadi jelema anu mager, ari mager teh malas ger. Malas ger berarti stroke, stres ya. Jangan dulu kemana-mana, kita saksikan yang satu ini. Bila bibir pecah-pecah, tenggorokan terasa kering, itu namanya kurang. Nah, kajen abdi minum kajen. Cai naon ieu? Cai naon warnana? Warna warna hair. Menurut dokter kesehatan cai herang cai putih, cai yang sangat murah.
Nomor katilu cek Ibnu Malik wa fiqtiari la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayaji al munfasil. Ibu bu Pak murang kali samemeh ayeuna urang jarah ka Tasik ka Madura ka Cirebon ka Banten jarahan heula indung bapak urang, jarahan heula akinini urang, jarahan heula guru urang nu pertama magahan alif, nu pertama magahan ngejah, nu pertama magahan utawi iku opo eta jarahan ieu mah abrul-abrulan jarah ka Tasik beres jarah manun meuli cangkaling sama cangcut-cangcutan. Ayo deui motornya. Nuhun Kang. Insyaallah urang dia mah motorna itu meuni sararopan Kang. Mudah-mudahannya sing pinuh bensinna. Sing pinuh sing muter bana amin. Ya rabbal kakalak abdi mah ceramah tapi ka sararopan kieu. Mudah-mudahan eta sing salamat. Lima motor ketika didorong gitu. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Sararopan alhamdulillah. Tuh kos di lemur abdi. Kos di lemur abdi. Rarapih Kang. Lamun aya nu hamil nureuneuh eta hadir pangajian teh cari cingna di hareup nureuneuh teh. Rapih dia bim nonton dangdut nu hamil nureuneuh cari cina di hadap dakwah nu hamil di tukang KBG di har di lamun abdi mah masya Allah hayam balager kajeun teukeun di jero kamar dauh ngising mah keluar ke di kamar keneh untuk keluar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa asadakumullah nu kubri badas dihormati selaku ketua panitia peringatan Isra wal Mi'rajnya sang baginda Nabi besar Muhammad, yaitu saudara Kang Tony beserta staf jajaran beserta anggota oge kampung Ciarutin Hilir nu parantos ngorbankeun tenaga pikiran katut hartana oge niatna mugia sadayana ieu masyarakat kampung Ciarutin Hilir panjang umur sehat tur barokah milik rezekina ditambah-tambah ku Gusti Allah anu seudahan wal anu barokah. Ieu sedekahna insyaallah sing janten syafaat mungkin di poe kiamat. Sing janten iuh-iuh di manakala ulang cicing di alam mahsyar. Mugia ieu sedekah sing nyapatan sing dulungan ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal. Wabil khusus nu kubari barus dihormati Bapak Ketua Pemuda beserta reng-rengan anak mugia Ketua Pemuda beserta anggotana panjang umur sehat tur barokah. Muga beribados dihormati itu dimuliakan aparatur pemerintah mulai Bapak RT, Ibu RT, ayah Bapak RT na, Pak RT na saha, Pak RT na saha, nya uing ge nyaho, dan manehna nu kadituna oge. Mudah-mudahan Pak RT, Bapak RW awas jangan macam-macam sama Pak RT dan Bapak RW. Beliau yang punya wilayah. Apabila Pak RT dan Bapak RW diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan amanah oleh Allah, mudah-mudahan Pak RT, Bapak RW membawa rakyatnya menuju beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk Pak RT dan Bapak RW. Ibu RT na aya teu? Ibu RW na aya teu? Ibu RT, Ibu RW di dieu denok apa kulo? Mana coba nangtung? Mana coba? Coba nangtung. Pamajikan teh Haris nangtung mana? Aya. Hirup keneh. Alham. Ngaranna Tuti, Tati apa Wati? Hah? Ibu RT ngaranna Tuti, Tati apa Wati? Geus aya deui motor sing salametkan. Masya Allah sararopan. Masya Allah. Jali. Wah ngomong. Ini selamatnya. Wah gua jali. Lanjut. Iya istri na Ibu RT ngaranna Tati, Tuti apa Wati? Wati. Oh Parangsawati. Tapi abdi mah lamun teh nya Wati wae ka sebab ai Wati mah wadah titit. Tepuk tangan untuk Wati. Kang, akang geus galuh bini can Kang? Encan. Pamajikan, istri,
Abdi mah cara nyebut pamajikan, cara nyebut istri kan. Abdi mah sok nyebut oge bini, ai bini teh hareuteuna bini teh bikin nikmat. Tepuk tangan untuk bini. Terus. Sadayana anu hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati, ikhlas teh ieu hadir. Ridho teh ieu hadir. Hayang terjadi pahala ganjaran ibadah. Cek ulama wayuk tabu lahu atau atumada mustamian. Iya hadir teh urang bakal jadi pahala ganjaran ibadah di hadapan Allah. Madama mustamian selagi hadir nak ngadenge ngomeh HP mah teu naon, tapi siap ceulina insya awas. Nu boga HP didoakeun sing loba kuotana. Gara-gara loba HP, loba jalma SMS-an. Gara-gara loba HP, rumah tangga acak. Rumah tangga aya duda di aya. Mana duda mana? Oh pantes itu mah HP wae. Gara-gara loba HP, loba jalma WhatsApp-WhatsAppan. Gara-gara loba HP, rumah tangga rumah tangga na'udzu Tapi kemana? Sebab nu hadir teh ye Kang Duda. Aya kos laler, aya kos kupu-kupu, aya kos papatong, aya kos bangbara. Aya kos odeng. Jelaskan ulah. Laler lamun kapangi jeung kadaharan nu bau nu amis sok bulak-balik tara. Lamun hadir peuting ayeuna lelempangan bulak-balik eta aya teh di Ciaruteun Ilir papatong sok enteuk dina tungtung daun apa di jero dina tungtun. Lamun ayeuna hadir ka dieu rek urang jauh, rek urang dieu datang ka dieu ngadon ngebrehkeun awak we jeung baju jeung saragam. Balik deui ta eta hadir papatong. Aya binatang kupu-kupu. Kupu-kupu teh sok nyesep dina kembang bener. Lamun aya nu hadir rek urang dieu, rek tatangga urang dieu datang ka dieu ngadon paras malam nyatu geus nyatu balik ta eta hadir kupu. Bener teh? Aya binatang bangbara. Sok gandeng tara eta bangbara. Lamun ngaliangan kayu jeung papan sok gandeng tara. Peuting ayeuna nu ngobrol gandeng eta bang. Nah, nu bagus mah hadir odeng arasup ka imahna. Lila jeung lila eta odeng tepikeun ka kaluar madu seueur teu eta khasiatna madu. Jawab seueur teu manfaatna madu. Contoh ku urang odeng, lamun urang hadir ngaji rutin rajaban ataupun pengajian rutin muludan cicing teu ngobrol, insyaallah ilmu Allah bakal anu nempel ka eta jalma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan ya Allah ieu nu hadir sadayana panjang umur sehatul barokah. Dicukupkan milik rezeki anu halal anu barokah. Putra putri urang sing soleh tur solihah, sing narasib ka Mekah ka Madinah, di mana kala urang mau sing maut anu husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min salil akibati wa su'il khotimah. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin
barik lana fi rajab wa syabana wa balighna ramadana wa hasib maqasidana Ramadan 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 ya habib Ramadan Ramadan di bulan Rajab lah sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakeun jeung di Mi'raj laras teu di bulan Rajab lah Kangjeng Nabi Muhammad diisrakeun jeung di Mi'rajkeun. Ternyata ieu bulan Rajab teh lain bulan sembarangan. Bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah di antara anu 12 barudak kudu hafal anjeun. Nu kudu hafal teh bulan Islam. Lain berarti aina Januari Februari ulah hafal ngan urang sebagai umat Islam nu kudu leuwih penting urang teh nyaho kana bulan Allah anu 12 tararang teu nyaraho teu bejakeun ulah sidadan nabi sidadan nabi sidadan nabi Allah Allah sidadan nabi sidadan nabi sidadan Syabdul Al-Jailani Habibin Nabi Syabdul Al-Jailani Habibin Nabi Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Sani Allah Allah Jumadil Awal Jumadil Akhir Syaban Ramadan Syawal Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itulah 12 bulan Islam bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah ibu bapak he mulang kalih kudu terang neng hiji bulan Dzulqa'dah yaitu bulan Hafid eta teh bulan anu dimuliakeun ku Gusti ulah sok dipoyok-poyok dak usaha ieu bulan Hafid kajep atuh mungkin dijepit atuh karena dihinakeun eta naudzubillahi min bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah hiji bulan Dzulqa'dah yaitu bulan Hafid nomor kedua bulan Dzulhijjah bulan Haj nomor katilu bulan Muharram nomor kaopat bulan Rajab bulan naon saur Allah dina Al-Quran minha arba'atun hurum 4 bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah hiji bulan Dzulqa'dah 2 bulan Dzulhijjah 3 bulan Muharram 4 bulan di bulan Rajab lah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakeun jeung dimi'rajkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang manusia biasa seperti orang lain Kangjeng Rasul nu matak diisrakeun jeung dimi'rajkeun memang diciptakeun anak seperti orang lain Kangjeng Rasul mah diciptakeun dina nur Allah subhanahu dimulai diciptakeun ku Allah eta Kangjeng Rasul can pernah ngabogaan dosa saeutik-eutik acan Kangjeng Rasul teh manusia istimewa kumaha istimewana saur Allah dina Al-Quran surah Al-Hijr walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim sing kompak mah didoakeun umat salapan Allah sing paraeh panyakitna amin geus leuwas wae siap Kangjeng Rasul teh manusia istimewa kumaha istimewana saur Allah dina Al-Quran surah Al-Hijr wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim
sing panjang maca lapan Allah panangan pribados lamun can tepi ka dieu tong waka eureun maca lapan Allah siap tingali ka dieu tingali boga panon teu wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Tah kikian di bari ngomengkeun cincin katingali teh cincina demi Allah ia kang cincin hampang dibawa usahana sebab ia cincin eueuh sakilo-kilo acan nggak bohong teh mudah-mudahan nu ngadorong motor sing salamet sing pinuh bensin nuhun kakang ya teteh Gojali sing salamet amin ya robbal nyeledoi ini Gojali lanjut Kangjeng Rasul teh manusia istimewa kumaha istimewana saur Allah walaqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anal azim wallahu alam bil muradi niscaya Allah paratos masihkeun ka niscaya Allah paratos masihkeun ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sab'am minal masani 7 ayat suratul Fatihah sok dibaca dibulak-balik dina jana salat alhamdulillah yang sarahung aing ya sing salamat sing loba bensinna sama lain motor enek kayaknya tah kamari ke waktu tahun baru Kang loba motor Sunyoto motor naon merek nama Scoopy PCX naon deui Pesmet ku sebab aya di tukang anu nangkel awewe teh nangkep ka kabogoh jadi motor Sunyoto susu nyolok tongong siap motor naon benar teh nauzubillah min acara naon kamari di Ciartulin acara naon ke waktu tahun baru aya nu masak bener aya nu bakar jagong bener aya nu bakar leungeun Allah geura tararobat wahai orang Ciartulin eta teh doraka dosa karena orang teh memperingati 2 serigala yang mati 1 Januari ke 2 Februari. Ternyata yang merayakan itu bukan orang Kristen, bukan orang Cina, yang merayakan sendiri yaitu orang Islam sendiri. 80% yang merayakan tahun baru itu orang Islam. Nauzubillahi min astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya walaqad atainaka dangukeun walaqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anal azim niscaya Allah parantos masihkeun ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sab'am minal masani 7 ayat suratul Fatihah nu sok dibaca unggal-unggal salat leres ataupun di luar salat daripada 5 waktu. Ternyata eta suratul Fatihah teh lamun aina ulang ngaji Quran, lamun aina ulang belajar Quran teh termasuk ngaji rukun salat. Naon sebabna? Sabab Fatihah teh termasuk rukun salat nomor 4. Niat takbir ngadeg maca Fatihah. Niat takbir ngadeg niat takbir ngadeg maca Fatihah
rukutu maninah rukun kaopat teh nyaeta maca Fatihah sing barisa budak ngaji Quran anjeun. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina kitab Khazinatul Asrar saayat Al-Qur'an dibaca ku anak ulang ku incu ulang indung bapana aki ninina geus aya di alam kubur indungna geus aya di alam kubur bapana jeung nini akina di alam kubur tapi boga anak incu bisa maca Al-Qur'an begitu ayeuna anak incu masih kena hirup di alam dunia inget ka indung bapana inget ka aki ninina nu geus maraot ceuk anak ulang teh ceuk incu ulang teh Bismillahirrahmanirrahim lamun eta indung bapana lamun eta aki ninina di jero kubur keur disiksa ku Gusti Allah ku malaikat tapi boga anak incu nu bisa baca Al-Qur'an saayat Al-Qur'an nu dibaca ku anak ulang ku incu ulang 40 tahun eta indung bapana moal disiksa ku Gusti Allah. Masya Allah alhamdulillah baroga teu anak incu bisa baca Qur'an boga teu Pak Bu lamun ayeuna maot hayang diajikeun ku Qur'an hayang diajikeun ku koran boga teu duitna. Nah iya didoakeun sama meh paeh sing baleunghar amin sebab ai paeh beunghar mah arek wayah kumaha ge diajikeun daraekeun bener teu sok Ustad Asep Ustad Andri Ustad Bagus yeuh kita ngajikeun mau 7 peuting teu dibere duit daekeun moal aing ge bener teu tapi lamun ayeuna urang boga anak incu nu bisa baca Al-Qur'an Masya Allah di saat ayeuna jamaah geus kaluar tahlil kusabab urang boga anak incu nu bisa baca Al-Qur'an moal rehe bari ka alam kuburna lamun ayeuna indung bapana keur disiksa kusabab boga anak incu anu bisa baca Al-Qur'an saayat Al-Qur'an dibaca ku anak ulah ku incu ulang 40 tahun indung bapana moal disiksa. Masya Allah untung teu iya suratul Fatihah teh dititipkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi besar Muhammad kunaon iya suratul Fatihah dititipkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad hiji tadi nu mantak Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi diisrakeun jeung dimi'rajkeun karena Kanjeng Rasul teh manusia istimewa jalmi anu can pernah ngabogaan dosa saeutik acan. Ya pertanyaan abi Bu kadang-kadang salaki ulang sok ngabohong tara kadang-kadang pamajikan ulang sok ngabohong tara kadang-kadang anak ulang sok ngabohong tara kadang-kadang RT RW sok ngabohong tara ya Yusuf Pandi sok ngabohong tara nu ceramah sok ngabohong tara sok jadi saha atuh nu tara ngabohong Allah Subhanahu wa taala sareng Kanjeng Nabi besar Muhammad nu mantak Allah ngaisrakeun jeung ngamirajkeun sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti mulai Masjidil Haram sampikeun ka Masjidil Aqsa sampikeun ka Sidratul Muntaha beres diisrakeun jeung dimirajkeun Allah jeung Kangjeng Nabi Muhammad mukalamah naon mukalamah teh ngobrol rahasia Allah jeung Kangjeng Nabi besar Muhammad di antara sebahagian ulama nyarioskeun ternyata eta Allah sareng Kangjeng Rasul teh ngobrol kieu Kang jelaskan ulah ceng cicing jelaskan ulah cek Allah kia ya Muhammad sumuhun eta bumi anu dipijak ku anjeun nu saha nu Gusti bener ya Muhammad langit anu dilewatan ku anjeun Sidratul Muntaha surga nu saha nu Gusti bener ya Muhammad eta surga nu saha nu Gusti bener Allah nanya ka Kangjeng Rasul ya Muhammad sumuhun ari anjeun usaha nu Gusti lain eta Kangjeng Rasul ibu bapak ngaguling ngaheak leuleus saur Allah gum ya Muhammad hudang wahai Muhammad irfa rasaka tanggah wahai Muhammad ditanya deui eta Kangjeng Rasul ya Muhammad sumuhun anjeun teh usaha nu Gusti lain Kangjeng Rasul kang ngaguling gum ya Muhammad hudang wahai Muhammad irfa rasaka tangga wahai Muhammad mista maja uta
sakali deui Allah naros ka Kangjeng Rasul ya Muhammad sumuhun ari anjeun usaha nu Gusti anjeun teh nu kaula tapi anjeun mah Muhammad milik umat jeung anjeun nu bakal nyapatan ka umat anjeun saur Kangjeng Rasul Gusti ieu kaula teh milik umat Gusti ieu kaula teh bakal nyapatan ka umat nu mana Gusti nu sok maca salawat Muhammad urang mana Gusti urang Ciaruteun Hilir sabaraha Gusti malam naon malam Jumat sabaraha 4444 aya eueuh di dieu waduh mual kapilih atur orang mah kapilihna ku RT ku lurah we dibagi eta teh bener teh tidinya Kangjeng Rasul ditaros deui Kangjeng Rasul naros deui ka Allah Gusti ieu kaula teh milik umat jeung kaula teh bakal nyampatan ka umat kaula nu mana Gusti nu sok maca salawat Muhammad sabaraha Gusti sakali alhamdulillah ternyata mamah bunda umi bapak ma aki ulang mata sholawat sakali teh bakal di aku umat Kangjeng Nabi Muhammad bakal kasempatan ku Kangjeng Nabi besar Muhammad ngancep Allah dangukeun ceng dangukeun bu pak supaya itu jadi ilmu amin ya robbal samemeh maca sholawat cek Allah hiji kudu inget ka aing heula hartina karena Allah nomor kedua ingat kan Nabi aing nomor katilu ingat kan malaikat aing nomor kaopat ingat kana kitab aing nomor kaopat nomor kalima ingat kana parentah aing nomor kalima ingat kana larangan anu dilarang ku Gusti jadikan larangan Gusti Allah mah jauhan tapi larangan pamajikan deketan bener tak Kang setuju Kang kamu aing nama malam Senin bonen bobok bari enen siap bonen siap isukan malam Salasa karasa malam Rebo cerok astagfirullahaladzim ini yang balik ya bonen Kang bobo bari en kajen abi nenen Kang kajen iya ya ulang nenen heula aya mah kapalang jadi kesimpulannya urang teh bakal diaku ku Kangjeng Rasul urang teh bakal kasapatan ku Kangjeng Rasul di antara nak maca salawat sakali ikhlas ridho tapi ingat ka Gusti ingat ka malaikat au ingat kana kitab au ingat ka nabi au ingat kana larangan Gusti ingat kana perintah Gusti intina kieu Pak lamun urang segala sesuatu rek ibadah kudu ingat kudu karena Allah ka Gusti semua amal budak anak saya TK terus 5 menit deui semua amalan-amalan ada yang diterima ada yang ditolak oleh Allah semua amalan-amalan ada yang diterima ada yang ditolak oleh Gusti Allah satu-satunya amal yang tidak akan ditolak oleh Allah ialah berselawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad semua amalan ada yang diterima ada yang ditolak oleh Allah illa sholata ala sayyidina wa maulana Muhammadin terkecuali mata sholawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad geus bak bu geus kolot mah lobakeun mata sholawat jadi pagawean urang bulan Rajab teh hiji amalan anu mulia teh dipandang muga Allah lobakeun maca qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad nomor kedua seueurkeun maca shalawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad nu lahirna malam Minggu poe Minggu baca sallallahu ala Muhammad 5.000 nu lahirna malam Senin poe Senin baca sallallahu ala Muhammad 4.000 nu lahirna malam Salasa poe Salasa baca sallallahu ala Muhammad 3.000 nu lahirna malam Rabu poe Rabu baca sallallahu ala Muhammad 7.000 nu lahirna malam Kamis poe Kamis baca sallallahu ala Muhammad 8.000 nu lahirna malam Jumat poe Jumat baca sallallahu ala Muhammad 6.000 nu lahirna malam Sabtu poe Sabtu baca sallallahu ala Muhammad 9.000 Nah, urang lamun hayang diaku umat Kangjeng Rasul, lamun hayang kasapatan ku sang baginda Nabi besar Muhammad,
teh sakali diuk sampurna nama Abdul nama sakali diuk teu anggeus sapoe sapet teu anggeus 3 poe 3 pet teu anggeus keneh wae 7 poe 7 pet. Nah beres Kang anu sekian ribu tinggal setiap ba'da salat sallallahu ala Muhammad 11 kali. Itulah salawat yang paling pendek tapi dahsyatnya luar biasa nu sok disebutkeun salawat Jibril benar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila terus beres sekian ribu ataupun 11 tungtungna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri anta imamul hadra sultanul ghaibin anta imamul hadra sultanul ghaibin. Genahan teu salawat sing jujur genahan teu ya ayyuhan nabi akang ieu sangarana dede ya ayyuha dede genahan teu genahan ya ayyuhan nabi ya ayyuha haris genahan teu genahan hancur nu teh hancur ge kumisna hideung keneh masyaallah karasa beureunya eta pamajikanana melak ciung di kempisan kemangculan aratah keneh dicium kumaha hari sabulan karasa ken bener teh. Jadi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh Kang Dede setelah beres di Isra jeung Mi'rajkeun tugas di Kang ti Gusti Allah teh nyaeta meunang salat 5. Lamun ayeuna Kang Dede balik ti Bandung sok menang oleh-oleh peuyeum. Lamun ayeuna Kang Dede balik ti Garut sok meuli dodong atawa embegar anu talukna capang. Benar. Lamun ayeuna Padede balik di Cianjur sok menang hayam pel atawa tahu cok. Benar teh? Lamun ayeuna urang balik di Sumedang sok menang oleh-oleh tahu. Lamun ayeuna urang Jakarta, urang Sukabumi balik di Bogor sok menang oleh-oleh tales Bogor. Kangjeng Rasul setelah beres di Isra jeung Mi'rajkeun tugas ti Allah menang oleh-oleh ti Gusti Allah salat 5. Nah eta Kang Dede salat 5 waktu teh pada hakikatna salat 50 waktu. Sawaktu Kang Dede teu salat sarua jeung teu salat 10 waktu. Masya Allah. Sedangkan jalma yeuh di kampung Ciaru teu hilir lamun aya jalma anu tara salat 70 laknat eta diturunkeun ku Gusti Allah ka ieu lemur teh. Loba jalma anu salat tapi aya hiji ataupun 2 di kampung ieu ataupun di kampung mana-mana anu tara salat maka Allah setiap poe nurunkeun 70 laknat ka ieu kampung ku gara-gara jalma anu tara salat. Cek jalma anu tara salat teh aing mah tara salat ge moal ngaganggu sia-sia aing teu bisa kitu Kang. Justru jalma anu tara salat teh ieu teh ngahambat ataupun ngahalangan rek turunna rahmat ti Gusti. Moga-moga ya Allah besi keneh keluarga urang aya nu candaikeun salat sing diberikan taufik hidayah ku Gusti Allah. Sing diberikan taufik hidayah ku Gusti Allah. Sing diberikan taufik hidayah ku Gusti Allah. Maka pepatah pujangga mengatakan hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan terasa mudah, hidup dengan seni akan terasain. Tadi aya nu ngaos Quran teu genahan teu. Tadi Ustazah Rindu ceramah maka selawat genahan teu. Di masjid ieu di Musalah Nurul Iman aya kohkol teu, aya bedug teu. Sok ditabeuh tara eta kokol jeung bedug. Sok ditabeuh tara. Di mana eta asalna datangna bedug teh ti Wali Song.
baheula mah subhanallah luar biasa suara kokol jeung bedug teh bener teu sarua jeung sapeker bener teu tah ieu bedug teh asalna lain datang lain ti Kangjeng Nabi tapi ti wali songo datang waktu johor asal maghrib isya subuh sok anu nabeh tara ieu kokol sok anu tabah tara ieu bedug urang contohkeun ulah beres nabuh bedug jeung kokol sok aya suara naon wios abdi ajan kajeun can subuh wios ajana bari nginum susu bisa moal ajan bari nginum susu buktikeun ulah nu mantak Yusuf Padli disebutkeun kisah gati teh karena kisah gati teh bisa ajan bari nginum susu buktikeun ulah ceng tingalikeun supaya bari bisa doakan sing salamet rek ajan bari nginum susu sing salamet aya teh susuna Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah percaya teu alham ayeuna urang ajan bari nginum cai doakeun sing salamet aya teu caina ajan deui urah tadi ajan bari nginum ayeuna bari nginum cai doakeun sing salamet Allahu akbar percaya teu ajan bari nginum cai nginum susu percaya teu saha nu ajana anu ditukang teh santri apa setan tepuk tangan untuk santri nu mata Kang Dede ulah hayang boga anak anu pinter mah umum pinter alasan pinter ngabohong benar tapi lamun ayeuna urang boga anak ijo anu ngarti datang salat 5 waktu moal kulit titah begitu abdi rek nginum kunaon anu ajan nitah teu tah urang teh sing boga ijo anak anu ngarti amin ya Allah ya rabbal parentah ajan teh seueur budak leutik ajan budak gede hujan gede aya buludug kahuruan kasurupan salaki leungit apa sia leungit ajan tangan leungit mah obat galau ngaji obat pusing sararede salulit bisa abogoh leungit obat pusing ngaji obat galau sararede baringong bangemok lagi bayar ngaji ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa laki-laki itu suami itu harus mempunyai tanggung kudu jujur salaki teh suami teh kudu tanggung jawab kudu jujur jangan ku awewe salaki nu gede kan astagfirullah siapa hadir teh gede kanya kanyut letik Pak Ustaz itu bisa nyabut kanyut demi Allah aing teh bisa nyabut kanyut nyabut kan aya nyabut aya nyebut
nyenengnya ya parawan lain ya didoakan parawan sing menang laki-laki yang sejati. Neng cari laki-laki sejati. Laki-laki sejati bukan laki-laki yang sering memberikan mawar neng, tapi laki-laki sejati yang siap untuk melamar. Benar? Bikin status neng. Laki-laki sejati bukan laki-laki yang sering memberikan coklat, tapi laki-laki sejati yang siap untuk mengajak akad. Alhamdulillah. Ya Rabbil. Oh santri kisah gati lamun ngarayu ka awewe kieu ieu dengekeun. Dek ngadenge moal neng. Cek santri abi teh, neng apa bedanya matematika dan wanita? Ya pasti bed. Kalau matematika susah untuk dihafalkan, tapi kalau wanita susah untuk dilupakan. Mulai ya rayuan goblok. Can benang keneh wae eta si awewe dirayu deui ku santri abi. Neng apa bedanya kamu dengan burung? Emang apa? Kalau burung terbang ke sana, tapi kalau hati neng terbang ke hatiku. Sandi terima keneh wae ragu eta si awewe. Dirayu deui, neng apa bedanya kamu dengan cacing? Cacing sagala Kang Dede. Ya beda lah. Enak aja aku disamain dengan cacing. Bukan begitu neng. Kalau cacing hidup di dalam tanah, tapi kalau hati neng hidup di dalam hatiku. Astagfirullah. Rayuan goblok bener-bener. Tepuk tangan untuk rayuan goblok. Neng, teangan lalaki anu luhung. Neng, hayang boga pamajsa laki anu luhung lahang leheng leheng. Leheng luhung lahang leheng. Lamun leheng maki. Lamun leheng, bejakan oleh leheng. Leheng we cenah hidang ge salaki pinter usahana ka leheng. Lamun luhung ilmuna amin. Luhung sopan santun amin. Luhung salat 5 waktu amin. Ya Rabbal. Pertanyaan terakhir, ibu bapak boga bujang teu? Boga bujang teu? Pertanyaan Yusuf Fadli, hayang boga minantu awe nu boros apa anu irit? Nu irit. Sakali. Hayang boga minantu awe nu boros apa nu irit? Irit boros. Hayang boga minantu awe parawan nu boros apa nu irit? Lamun hayang boga maneh teteh nu irit berarti nini. Berarti maneh salah. Kang, Bu, hayang boga minantu awe anu boros nu irit. Nu boros berarti nu boros mah parawan gad. Tah nu mantak boros sebab wedakna mararahal. Nu hafal abdi ye di Luliang. Eta merek wedak Kang Dede, merek Ines, Latulip, Tulji, Intermeli, Maybel, Milabera, Wardah, Pixi, Kalapi, Olay, Sari Ayu, Fon, pipa nomor 4 jeung nini. 1.500. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus mempunyai tanggung kudu juj. Laki teh ka pamajikan kudu lembah lam sebab awe mah makhluk hal berarti kun loba amat ieu kunti. Konon katanya di Cialuteun hilir robaran ranjau kumaha randa ge ngeureuyeuh ngaji. Astagfirullahaladzim. Eta bapak si Dede nudu teranda ngeuna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus mempunyai tanggung kudu jud. Lamun salaki balik ke loba duit, lamun hayang betah di mah kudu loba dici. Dicintai yang baik Kang Dede, dicium. Engke beudanan Kang Dede keur di jalan ku pamajikanna. Nah, nu kitu teh ngaranna pamajikan emut ka salaki edan. Nu mantak nyium oge emut ka salaki alhaq. Ku loba-lobana HP salaki gering muliang lain dipencetan lain urutan kalah dipotoan. Benar tuh? Cetrek di statuskeun.
salaki keur ngagibrik kedeung di oge koet astagfirullah. Nah nu kitu ngaranna pamajikan emut ka salaki sia mah edan wae lamun aya awe beukeun duit kudu dicekal kita haji cek kang orang ada ratus ya abi erek mere hadiah duaan ka dia ya bro duaan salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala habibillah yasin habibillah nih ada begitu ulang sendirian ngaran saha ngaran Epan lain Ipan Patur Epan boga bapak boga saha ngaranna bapak astagfirullah saha bapak ngaranna sia mah belagu bubung eta teh bapak maneh saha bapak astagfirullah emang pernah sia ke bapak bubung gitu bapak naon bapak imam ya saya kenal sah Patur Epan sok ka masjid dara sok ka masjid dara ayo bapak maneh astagfirullah cekek kieu bapak bae jadi daang bapak sok ka masjid dara jarang ayo budak mah jujur pada teh bapak sok ka masjid ayo bapak di dia cekek saha umi ngaranna mama Eva Nur astagfirullah mama Nur gitu Eva wae Nur wae pan Nur teh umum aya Nur di Nur naon ya ulah waka ayeuna teh bulan naon Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Tsani Allah Jumadil Awal wali bikin saja tuh bisa coba Januari Februari tuh barisan ai bulan Islam bulan Allah teu barisan ieu nu salah indung bapan apa budakna nya nu kudu terang teh bulan Islam bulan Allah anu 12 Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Tsani Allah Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan Syawal lah ayo mah kapaksa mere diut ge bisa aweun atuh dah ajeun dah nya yuk salaman tinggalna Kang Jang Rasul teh di Isra jeung Mi'rajkeun teh tanggal baraha 20 tuh 7 hari 27 bahasa Inggrisnya naon what is your name what is bengong ya 1 2 3 4 5 kesan detik pang baraha 7 ta 1 2 3 4 5 pahang kesan detik bisa aja bahasa Inggris jadi mudah-mudahan Evan bisa Patur saya menjadi anak soleh kudu bager ka indung bapak lamun anjeun hayang bunghar barokah ku harta ulah korek ka indung bapak lamun anjeun hayang bunghar barokah ku ilmu ulah korek ka guru hormati guru-guru anjeun manakala anjeun geus rumah tangga lamun anjeun kadituna hayang teu kawadahan minik rezeki ulah nyaah bikeun eta kadaharan ka indung bapak anjeun nya
Anjeun bakal karasa lamun anjeun hirup di alam dunia bager ka indung bapa, lamun indung bapa anjeun geus maot anjeun bakal moal kawadahan milik rezeki. Lamun anjeun bager ka indung bapa sinyaahnya. Coba lamun balik ngaji balik sekolah salamana kumaha batur bener tara kana pipi teh tara ayeuna abi rek ngabejaan rek nambahan batur epan lamun nyium ieu adab lamun nyium ieu barokah sebab ieu lamun nyium ieu indung bapa jeung guru teh tilas ngadoa jeung tilas sujud barokah. Coba kumaha salamana dulu balikeun yah nyium leungeun maneh atuh ieu mulai ayeuna isukan terus lamun kapaneh jeung bapa jeung umi cium balikeun insya lamun ieu mah adab lamun ieu mah barokah lamun maneh hayang beli mobil balikeun dengan umi ya balikeun secara logika ngabalikeun pandangan umi teh eta teh ku Allah bakal dibuka di rezeki maneh insya sakali deui. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana ma'amado ya wasi'al karamin. Iya pesanuka hiji khusus pikeun para santri lalaki istri ulah waka boga salaki tilu teruskan ulah saya tambah motor Mega Pro sing loba bensin apa sing muter bana amin nuka tilu teruskan ulah tanya heula ka ibu-ibu bu nuka tilu teruskan ulah teruskan ulah jawab ulah iya pesan nuka tilu khusus pikeun ibu-ibu lamun ibu hayang maju mung dicandu ulah bendung umi patur umi epan kajen dicandung ku bapak tepuk tangan ulah cenah alhamdulillah kamari mah abdi keur ceramah di beradi ku kajun sekarunya sing kali ka mamah mah ngek ke di dinihan bapana iya pesan nuka opa khusus pikeun para pejabat ulah osok khianat rakyat lamun embung menang lanat iya pesan nuka pikeun panitia kang toni ulah poho amplokna sakalian keun berekatna ya Rabbi bil Mustafa
sadayana angkat. Lamun tersetruk angkat. Baju jubah, celana cut berai. Yudada, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rek ngadoa. Siap?